lamun orang bener gaya ngulik bahasa Sunda mah loba diceritakeun teh. Salah sahijina aya carita budak rek init sakola dititah ka warung bukolotna teh. Jawabna teh kieu, "Embung sieun kaberangan." Ari cepotna teh, "Lamun maneh kaberangan terus engke ditanya ku guru maneh, bejakeun we lakon mah datang masuk panuri." Nya atuh non murid kudu bisa ngomong gitu ka guru. Ari ceuk ka guruna teh, "Terus anu datang panghalana eta penjahatna?" "Nya Bu," cenah. "Aduh atuh diomongeun," ceuk guruna teh. "Maneh tahun hareup mah moal naik kelas." Resiko eta mah. Heueuh nya teh. Kalau teh kadang-kadang ngajarkeun teh asal beletak we kitu. Henteu dipikir heula. Tapi aya deui carita pamajikan jeung salakina keur pasea. Cik pamajikanna teh kieu, "Akang mah nyanyahoanan. Mata kentong sok kitu. Lamun naon teh kudu bebeja heula." Cenah kitu. "Nyanyahoanan naon ieu teh?" cenah kitu. "Heueuh pantungtungna jadi salah." cenah. Gitu. Patema-tema we. Cek salakina teh. "Terus urang kudu kumaha atuh? Terus urang kudu ka ditu, terus urang kudu ka dieu. Geus ganeng." Terus we jiga tukang parkir cenah kitu. Meujuh we teh eta bibir nyolocos we jiga kenal pot. Wah, geus ah. Terus we eta mah kitu. Loba-loba omong we. Ieu kumaha jadina lah. Heueuh nya tah. Dina Sunda mah aya we kitu nya anu bisa dicaritakeun teh gitu. Asa urangna bener-bener bisa menyesuaikan kata-katana. Ya urang sama-sama diajar we. Minkeun dukungan we ti rekan-rekan ti baraya kang kuring gitu nya.